Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sahabat belahan alam, sampai jumpa lagi sekarang. Jumpa lagi dengan saya dalam acara seperti ini. Ini karena banyaknya pertanyaan orang-orang. Mereka bertanya juga tentang apakah di alam jin ada pewayangan atau orang-orang yang seperti wayang, suka diwayangkan di Jawa Barat misalnya. Saat ini sudah datang ini sahabat yang mengidola bagi Jawa Barat umumnya, ketika dia akan keluar dalam acara wayang sangat dinanti-nanti. Biasanya pukul 12 dia hadir. Cepot ya, atau banyak orang bertanya juga tentang Astra Jingga dan sebagainya. Mungkin akan saya panggil sekarang nih, supaya bisa dimediasi. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billahil aliyil adzim. Assalamualaikum. Dalamang sadayana. Waalaikumsalam. Kunaon selain de euy. Kunaon jang? Sedih teteh. Dengan banyak menderita hidup batu. Senang. Harus senang. Walaupun orang teh berduitnya, tapi senang we atuh. Ya, bener tuh. Kumaha senang teh. Senang we Kira sangaran teh sangaran teh saha? Kula, Oh. kula mah nya Astra Jinggo ieu atuh. Astra Jingga. Nama panggilanna naon? Empot. Tulung. Tuh enggak duit euy. Aduh aing. Cara wasi aingnya. Oh, carurik atuh. Aduh eta Kaparengan cepot bisa ka dieu. Keur teu sibuk. Keur nyaose. Ari teh boga duit besok nyaose. Lamun boga duit riweuh. Riweuh. Coba ulin. Bapak cager bapak. Siapa? Si bapak. Oh, Asmarandana. Oh, cager. 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 Mak. Cager. Kuring udah cager mah. Nah kunaon pot? Kunaon teh cager? Putusin cinta euy. Kusaha? Neng Umi. Aya ngaran Umi gitu. Oh, cek bahasa Arab na Umi. Oh, ku ibu gitu. Kunaon? Umi. Nya nah make Umi Sumiating. Aing euy. Kana si mah manehnya. Make diputuskan cinta kunaon cenah. Aing teh boga duit meureun jadi kawinnya balangsa. Malarat meureunnya. Oh, di balangsa kan malarat. Ari malarat mah opieunana tuh. Kerupuk malarat. Ari balangsa bae kacilana. Balangsak orang Jawa pan. Mbak langsak. Itu mah lain duit ada mbak. Bagong. Ini saya liur anjingnya. Anjing adik mah dana naon beureunya. Nya teu naon. Pot. Sok panggil jeung Arjuna gitu. Aduh eta mah kelas atas aduh. Oh, jadi angka panggih urang. Heeh, nu bedana maraneh balangsa dipanggil jeung beunghar ya. Iya bener. Jeung beunghar mah ini. Sok panggih. Oh, mun di eta kokoren sia teh nya. Ya dipanggil lu beunghar sia teh. Dari ngahaja mau lain. Naon sih teh ngajedog kadinya benernya. Kalapu mah dah. Ari orang mana ya? Tahu. Cok tempo beungeut Cuma di Porenges ieu. Porenges. Orang mana ya? Orang mana ya? Orang mana ya? Orang mana ya? Kasep teu. Balak budak. Ai. Kalau balak budak teu. Cumi sih. Iya. Ya anjingan mungkin kayak anjing. Mau rame tuh anjingan mah. Lain ari urang sok ka karajaan sok mineng. Jarang. Nah, Jarang mau digaruan pot. oh gitu. Pot, berjembungan. Nah, make mung. Sudah ditah. Oh, mung dititah. Suanek bare duit lain. Pak. Naon ieu teh kan desa Gedeng jang cenah gitu. Saha sok nitah kitu teh? Aya we. Saha teh? Mang Arjun. Oh, Mang Arjun. Ai semi haji kumaha sifatnya semi haji? Sami Aji, sami Ireng. Oh ya gitu we. Bima Pari kesit. Oh, Parikesit.
Gatot kaca bager, gatot kaca pot. Bot. Mm-mm. Kadieu bot. Aya naon juragan? Kadieu sakodong. Aya naon juragan? Kadieu sakodong. Sentaknya. Ada apa juragan? Hmm. Itu siade itu sedang pembersihan kan WC. Sugan darek kieu. Kalau kamera sapu disikat. Pelitnya. Pelit deui. Bager ku panita. Aya nit. Jeung Kresna sok panggil jeung Batara Kresna. Pot. Kumaha teh Kadieu Kresna? jang. Kadieu bager kadieu kitu eta. Kalau sor duit teh. Oh bager Kresna. Bager Krisna. Oh gitu. Si bapak bager. Ah, Si bapak. berlit. Nah, Kadang bager, kadang pelit. oh, iya. si emak. Mak mah bager atuh. Oh, iya. Bager ngomong. Aing sadalieunya. Heeh, Ieu da jelema gane loma teh baroga duit teh. Arenaan ka oge nya. Ulah ka bawa edan atuh si aing. Aduh, juragan untuk semarang euy. Geus ngobdar, yeuh sorang. Teu boga duit, matak teu ngajak oge kuring teh. Oh, berarti bukan duit sorangan ya. Sorangan ini batin. Nya, urang di barerenya, teu baroga duitnya, itu teh. Garunya si aing teh sarua jeung aing. Tulung. Kasih minta tulung. Nanti pangeran we urang. Iya bener. Gusti minta duit. Gusti minta deui gadang henteu sia teh nya mau menang-menang. Ari Astinapura belah mana teh Ti Amarta? Jauh atuh. Eta Hmm. mah jauh pisan. Kitok sok ngadalang teh masih keneh. Oh, so. Oh. Guruan. Hah? Guruan. Ayeuna ngaguruan ayeuna mah. Loba nu tarapa sia manusia di itu. Tarapa. Beda dangdut. Yang suara halus. Yang bisa dalam. Oh gitu. Udah diseri gitu. Mengijabah mah Allah. Gitu ti urang teh. Bari di podolan prod. Lieur we manusia ini nya. Si Gareng aya si Gareng. Aya Oh, naon we gawe si Gareng teh? jika ada yang mah kuleun nah. Ku ulun kumaha pot? Kuleun je da mah dimanja ku si bapa da mah. Oh pada bungsu bro. Aing jadi hade mah. Aing bercarikan we jeung si wala. Si Dawali sarekan wae deui. Kadang curhat duaan aing deui. Nya kumaha can biasa Mana si curhat. Bawong da ini si Gareng. Naon gitu. Ini diberian duit bapak maneh sarua aing cas. Kali duaan silih kaleng ini. Heeh. Cina panon ngucur, nya ceulik ngucur. Pot. Eta beureum. Gede ampak. Lain beureum ieu teh. Kunaon? Menceraskeun keberanian. Oh keberanian. Kan beureum teh merah putih. Oh bener. Dari Indonesia nya nya. Beureumna berani. Berani Putih putihnya. suci. Kan aing sucian. Beureum hidayah goblok. Nyeri hati aing. Ari gitunya. Pot, ari waot tiba heula hiji. Hiji ge berlian atuh. Lain Mun eueuh huntu hiji mal payu aing mah. Oh gitu. Kela. Geus bawa pamajikan. Geus bawa pamajikan. Acan. Mada aing mada aya duit ke bapa oge. Oh, tapi ka Bogor mah loba meureun. Nu harayangan we. Naha. Sumiati ge ngajauhan anjing. Komo nu lain. Nu satia wae geus picen komo teu satia. Nya. Untung barang mah balangsa ge nya. Bahkan bisa dikekepan bener pot. Ieu mah anjing watir. Watir ieu mah. Naha. Sunan lagi belepotan. Jalan-jalan Sunda, jadi orang Sunda pasti mah. Urang mana sok? Teguh. Heula. Oh, jago ya mah ahli peleng ya mah. Ieu dina panonna ieu. Panon daerah seberang ieu mah. Oh. Irungna nu kieu irung Sunda. Ieu mah mancelem ieu mah. Mancung ke dalam. Pabelit ieu mah. Ting darah mah pabelit da ieu. Bengkulu. Lieur anjing. Apal lain apal di mana pot? Apal di mana? Cek batur we. Oh cek mana cek beja merenya. Cek beja cek gitunya. Ya ngaheuling-heuling gitu. Oh sok nyanyi. Ada kemana nak marane ararindi.
Init barijeng init eueuh paniatan moal aya hasilna. Gitu. Lagu saha eta Pot? Karangan Cep-Cepot. Oh, karangan Cep. Tuh kira laguna sih. Ulah sedih ulah hariwangjang urang mundang ka pangeran Jang, bari ikhtiar jang. kade poho urang sholat. Oh, Ya, bener. Nya. Anjir, ada aingnya. Saya mau kemana dulu sih? Ulah perih, ulah nyeri, segala ujian milik Gusti. Nya, nya. Kade anjeun kudu hati-hati, ngarah hidup bisa walagri. Aing bisaan. Bisaannya. Itu mata hidup kudu bisa. Eta si aing bisaannya. Aing deh atuh Cepot deh Astra Jingga. Masih kene akene laguna. Aya kene Sok atuh, Pok. kade hirup urang kudu loba syukuran ngalah hidup ngarah kebahagiaan. Kade urang inget ka pangeran ngarah asup ka sawargana pangeran. Aduh, benernya. Aya kene laguna. Aya Pok atuh. prat pet barijeng hitu. Jadi kitu lagu teh. Urang hirup ulah cabadut. Oh gitu. Urang kudu loba naon dicek body ya. Ada mah can beres, ngabuli sakit can beres. Oh, can ditulis. Gara sakitu. Oh. Minimal kudu bisa ngalagu dan ngahiburnya. Bener. Ulah saukur ngalamun beri saksi mata salah. Bener. Ayo dah. Mun urang hayang hirup walagri hayang meunah hiji. Kasusah urang luhur teh bakut ka manusia atuh ka nu lain cajed ka Allah. Oh gitu bener, Pok. Sujud dina sajadah urang teh. Ya, bener deh. Ya. Curhat ka batur mah can ngatu seneng. Ya. Oh, bener. Curhat nu bener. Mabalek di jelema. Ya bener. Omonu goreng. Oh, bener, Pot. Dintang tinggal pada sajadah salat dinya urang sujud ka Allah. Utama orang tong sampai ka leupas dina tobat. Sok salat tara kitu, Pot. Nya salat atuh Sok ditinggalkeun bawa osok ari kudu halorean. ditinggalkeun masare. Oh, di sare. Ari salat ngomoal dipaju terus salat. Ngaji di mana, Pot? Ngaji. Geus Bisa ngaji. Geus tamat Quran sabaraha kali tamat Quran? Ari tamat macan. Oh, acan. Ngan saeuting geus bisa ngaji. Geus bisa ngaji. Nu utama ngaji diri, Jang. Ya, bener. Anu sohor tadi bangsa manusia dalang saha, Pot? Baheula atuh Mang Ade Sunandar ya. Oh, ada saudara-saudara ya. Yuk, cemrut. Ya, gitu nya. Aing bagian kegendir anjing. Oh. Nya. Geunah. Kumari nya Ari Asep Sunandar kumaha? Ari Asep Sunandar mah alus ngigel. Ngigel nah hade. Ngigelkeun wayangna hade. Ari ade kosasih mah alus sorana. Sora. Amuing Jang, ka mana-mana Jang. Nya. Urang baratayuda kayak gitu nya. Nya aja bener. Bari jeung aing teu ngarti naon eta. Nah, kita ngerti, Bot. Musikna. Oh, cak Nya. gitu nya. Bari jeung siga kitu. Buta datang. Ya, aing bagian aing ieu mabuk. Kabak Aing pae. Ada lebih gede membutana ge. Aing mah leutik. Tapi dina naonnya udah deh. Badi mah gede wani we. Kisemar teh sakti cenah, Pot. Apa aing? Oh. Sakti cek soranganna mah. Maksudna Tadi mere ilmu ka guring mah. Ulah Pot mane mah leutikeun nih. nya. Bisa terbalik mawana nya percaya ka aing eta aduh kolot. Ada memang terpercayaan meureun. Aduh ki bageurna. Urang mah tara nyeleweng. Oh, da Tara nyeleweng kana ilmu. Paling ke urang terminal. Boga ilmu cicing terminal aja jaga. Oh, nya Boga duit bisa adanya. Daripada kieu anjing hirup teh. Goblok. Ari ulin ka mana wae, Pot, lamun di gunung. Ka mana we? Sakayang kasahayang cokor. Nyarek naon teh ulin teh yang naon? Napakeun suku we. Nangan duit gitu teu. Teu gawe. Yang mah meunang duit di tayangan mah. Mun disiar teh meunang. Oh gitu. Disiar mah kutu, Pot. Eta mah kudu mah laing. Jadi siar. Jadi siar mah di tayangan mah da tayangan masih kieu mah kabangi. Disiar di ikhtiaran. Di antara gitu. istana nu pangbageurna saha, Pot? Istana? Di istana nya. Istana Astinapura aduh. Balageur gitu. Cek maranehna.
Kurawa. Iya. Masuk saya Kurawa. Kurawa. Ya Kurawa tuh. Naon Ya Kurawa? tunggul. Oh. Sekalawanan iya Pandawa 5. Siga Arjuna tuh. Iya. Arjuna Yudhistira gitu. Balagur Parikesi. Oh, Sami bener. Aji. Oh. Tapi agar mita. Ulah siga Indrajit Palastra. Kumaha Indrajit tah? Sarua we da jeung Rahwana Iya Rahwana ya. Rahwana Duryodana. Ya saya Dursasana. Ya Kumbakarna. Penjahat tunggul lagi. Garong. Aing boga lalakon. Aing kok paham kalau pastinya. Hari si emak, kumaha si emak di ditu teh cicingna jeung bapak. Ya si mama jeung si bapak atuh. Nya jeung si bapak. Heeh, si bapak. Bager si emak teh nya gaji Bager, si bapak bager, emak bager. Oh, bager naon. Kedua anak-anak di urang henteu. Banyak di hade uring mah. Ku ilu bapak teh kitu. Heeh, di kapilain aing mah. Abang beureum beut aing. Lain kitu Si bapak banget bodas beudeng hideung. kalakuanana teh resep teh meureun. Ih, kuring mah kieu ge hade mah ping atuh. Cek saha. Ya dia buktina urang ke dieu nya. Teh jahat urang ke dieu sok. Nya Urang deungeur ke da henteu. nya bener. Atuh kunaon jiga nu geuleuh si bapak teh. Deing beureum beungeut urang beureum. Beureum beungeut. Ada huntu hiji. Aing darah mandi, Tah mandi. bajuna anggar wanu hideung. Oh gitu. Meureun gitu meureun. Atuh mandi. Da mandi ge anggar teh mere duit. Jadi dibere duit Sebab teu bere teh boga duit. si bapak duit teh ti istana ti kerajaan. Aduh dibere si baba mah beunghar aing. Boga duitna teh mah tuh gegeden, marina ge gegeden. Tara mere ka anaknya. Ada. Urang teh kadang-kadang ngahuleung. Nya. Si wala aing cenah si beueuh, cenah nasi gareng. Si garing Si gareng mah aing ngeunah hareupeun kalau si kan heueuy bageut tuh kageun talapungan aing. Iya pada HP ka sebeleun si Dibere garing. duit pake teh balik. Urang mah teh dibere duit kita balik. Seriusnya. Aduh. Sia Repot. koso baralik we. Kan diajar. Kan diajar mana? Diajar teh balik. Kudu balik sia teh. Udah diajar teh balik. SMP jadi balik. Mana bisa mendengarkan Sunda? Insya Allah. Bisa loh. Bisa ngajawab. Dikit-dikit. Ah, anjir letik. Little. Tadi mah teh kadeung saya. Eueuh kemana iya. Kemana nu ngomong ya? Apa dia iya? Iya. Si Neng geulis Neng. Anak kuring eta teh. Itu mahkota bapana itu. Oh. Itu mutiara bapana. Matak bakal dijaga bener-bener. Bener. Ya. Perannya ulah hayang. Nya. Geus anu boga. Urang ge moal hayang. Dari milik urang. Ya, eta. Ulah sok hayang ngarebut batur. Nya. Hirup mah. Nu batur nu urang Ya. Ulah sok ngarebut ka batur. Komo ka baguh batur teu meunang. Kabajikan batur ribut teu meunang. Harum itu teh. Oh bener. Cik Allah ge teu meunang ngarebut pasangan batur. Loba da sia maranehnya sakitu teh. Iya, kaosok. Nya lain maneh, loba nu siga si maraneh. Awalnya juga mana? Manusia sia teh. Bener loba. Bener teh. Bener loba. Bener. Tulung gitu. Jadi urang mah geus nu boga geus pimilik eta rek alus goreng ge eta hakna urang. Nya. Nya. Ulah hayang nempo buluan batur sia teh. Nya, syukuri naon dibere ku Allah ke urang. Itu hirup mah ulah ngalibat batur geulis hayang itu ulah ieu pamajikan wae di imah da urus bener. Eta teh ceuk Allah oge naon eta teh tulang rusukna urang. Di lelempeng teh bisa nya da awewe ngaranna ge. Kudu kumaha ditanggeuy. Naon kahayang lamun teh samampu urang terangkeun atuh urang teh bisa. Ya. Lamun bisa sok beulikeun. Selama eta manfaat maslahatkeun maraneh. Bener Gitu kok. hirup mah. Ulah mere wae. Tanyakeun alasanna. Pot. Gitu hirup mah jan. Bener. Ya. Urang teh hirup teh kudu basajan. Oh basajan. Saya nak. Lain ngajak ka manis ya teh. Ini gendut. Apa saja. Oh, ngan bejaan sia mah. Oh cerita itu. Lagi. Goblok gimana ya? Otak mesin di mana ya? Saya nak.
otaknya si benda cai. Saayan seadana. Seadanya Arek iya. aya eueuh nikmati. Da hirup Allah mah mer hirup ka urang teh. Aya di luhur aya di handap. Ayeuna urang pedah dihandapkeun bae. Pot ari ieu bau naon nya teh? Awal akhir bakal di luhur. Ieu bau naon teh nya? Ah imbo naga teh Bau sia. awak ieu mah duh. Bau sia nu teu mandi teh. Aing mah mandi. Mandi taneuh. Mandi kesang si aing mah. Iya atau minyak sengit ya. Anti aing mah gede ge sok jadi fitnah. Oh gitu. Minyak sengitan si bapak langsung sia geus apel di mana tah pi omongeun deui aing. Pan meujeuna. Teu kaur aing mah make gitu. nu alus ditanyakeun. Oh gitu teh si bapak teh. Ari teu mani diomongkeun. Rek naon tuh aing alasan teh. Ya, Jadi kudu kumaha atuh ieu teh cenah. menyeku dibuligir aing teh. Ngaranjang itu. Kata pada serunya ada aing geus buluan Nya. bulu lagi loba rambu ieu. Oh, sok diponi tah Bogor. buluna. Eta buluna sok diponi. Henteu. Henteu. Ieu we di bob. Di grindil. Oh, cepet heueuh. Eta sali. Naon teh lak? Naon kitu teh? Naon ieu? Ieu topi teh naon sebut teh? Beno. Heeh. Sok dikumaha tara. Beno mah di kumah. Baju we henteu. Mandi po. Ari sirah mah mahkota. Oh iya. Jadi bisa kutuan. Oh gitu. Gitu kan walaupun teman dia kutuan. Heeh. Masih lain marani loba kutuan. Kutu busuk. Busuk si aja. Atuh ganti baju teh pot ganti. Enggak insyaallah mau diberi duit ku si bapak. Kayak kukuringnya bere duitnya mun baliknya. Lae. Era atuh. Nah, Kata aing teh omongkeun yang boga duit teh sia teh cenah madog gede. Henteu Sia teh ngarampog. sebutkeun tuh ti urang jauh gitu. Mau percaya nih bapak mah da aing gede bohong bae. Apa jauh na atuh bae gede bohong. Salah kuring kene sebenarnya. Heeh salah keneh. Dibelag balik ge salah aing. Iraha atuh urang rek tobat. Karena sok ngaku salah sorangan. Oh, aku deh tukangan sih tuh. Siga aing aku mah tadi hareupeun marane. Aing loba salah. Oh, Mana masa nyubut-nyubutkeun masalah di beja-beja aja. Aing kesenang ngajar dog dari. ayo badut. Teu meunang gitu mana teh. Nya. Boga milik mana beja ka kolot teh. Alhamdulillah kuring boga milik. Dan hayang minta kolot mah. Hayang loba. Ya bari hiji mah kagok ke. Oh, Mana saruba di. Kemana boga pamajikan? Di mana? Jauh-jauh ding situ. Di mana di mah? diteuneun heula di Tasik. Alah sia, jadi naon jadi sih itu mah. Wah, nari. Atuh kita dicicip tuh sukana buahannya. Kira he. Ya buka duit teh. Aduh sarua jeung urang mun berek ku aing euy. Sarua cenah sih beuh, casila tuh. Situ. Boga duit teh. Casila. Boga duit teh. Dong yeuring ya teh. Casila tuh. Boga duit teh. Casila. Berarti sarua nasib setangguan. Jadi orang nanggung bebarengan we. Nanggung berita. Nah, urang teh kumaha masa depan teh pot atuh. Ieu namanya hirup. Nya sok Da atuh. urang teh di kumaha ge diusik balikeun ku pangeran. Urang penting mah ikhtiar we. Nya, bener teh guru. Bener. Ikhtiar lillahi taala. Rek menang ayeuna alhamdulillah henteu ge alhamdulillah. Penting masih kena diberi tenaga ku pangeran. Bener pot. Aya eueuh mah geus fenomena kahirupan. Nya, ayeuna urang eueuhkeun bae sugan jaga nya urang boga. Bener. Kan urang geus boga kade urang nitip ku marane. Ceramah heula nya. Oh sok ceramah heula sakudeung mah. Era euy. Anu ku era. Ari ieu lakeun kieu teh mandi da aing. Aing ngomong kebersihan tapi aingnya budug ge nya. Ada teu. Kitu. Nya syukuri we. Nu aya nu ku pangeran dibikeun ka urang nikmati syukuri. Da beurang ge aya caangna, caang ge peutingna. Nya Bener pot. hujan ge aya ra. Keun enak urang dihandap batu diluhurkeun bae ngan ulah urang ngalokeun goreng ka batur. Oh gitu. Tetep urang doakeun luhur, urang sugan kaangkat ka luhur ku Allah. Nya ulah sirik pidik ka aniaya. Batur beunghar urang teu boga ulah sirik urang teh. Da nasib mah geus ditangtukeun ku pangeran. Bener Ya. pot. Nu penting mah urang syukur nikmat diberi ku pangeran. Nikmati minta ka Allah mah hiji. Naon pot. Sing berkah urang hirup. Oh, Berkah dunia, Insya Allah, berkah akhirat. amin. Ya bener pot. Da eta ngudag urang mah. Lamun urang geus meunang berkah ciri urang dipikanya ku Allah. Dihampura ku Allah. Pot Ya. bener pot. Pada urang nangan rezeki hasil ladang gawe macul.
Leutikeun bae tapi kesan teh jadi barokah. Bener pot. Ya. Penting naon urang keur naon urang beunghar tapi ngajalankeun salah. Nganiaya batur. Pelit. Ya. Nu bahaya mah nganiaya batur, ngarugikeun batur, nyokot hak batur. Eta nu teu meunang. Pot bener. Cenah mana beunghar jeung siksana. Auzubillahi min dzalik. Keun urang mah batur boga kulkas, batur boga dahar ngeunakeun bae. Ya. Tapi urang anu make ya Allah, bogia eta apel sing karaosan ku abdi pedah nuang sangu. Bener. Pedah nuang urang jamu. Tapi Gusti pasian rasana siga apel. Itu hirup mah. Bener Ya. pot. Ame urang teh sirik. Aduh jago ceramah. Penyakit nu bahaya mah eueuh litang ti iri dengki. Allah, Hasud. alhamdulillah. Hasad. Ya. Teu meunang eta. Urang bakal ruksak ibadah urang lamun urang loba hasad. Benci ka batur. Ya, syirik ka batur. Ya. Iri ka batur, dengki ka batur, dendam ka batur. Keur naon? Kacape-cape urang. Keur mah hirup urang teh balangsak, mah urang iri dengki. Ya, Rugi bener, Pot. duanana. Pot. Ya, mending kenekeun bae hirup kieu. Nu penting urang dibere naon? Kanikmatan naon? Iman jeung Islam dina hati. Pot bener. Ya, eueuh deui. Senjata umat Islam eueuh deui lintang di iman jeung Islam dina jero dadana. Kanikmatan teh tanya. Tauhid jeung akidah akhlak. Bener Pot. Urang hayang dipegangnya ku batur, sing hade heula diri sorangan. Pot. Sing jadi manfaat diri sorangan. Si bikaresepeun batur. Nya, kunaon? Ku tata bahasa ucap laku lampah urang. Ya bener. Sangkan urang salam. Da ari urang jeung teu boga ari soleh mah bageur mah teu burung loba nu nawaran. Bener teu? Bener Pot. Urang teu boga rokok pangbelikeun rokok. Pot. Urang teu boga dahar pangbelikeun dahar. Naon sababna? Urangna alus. Pot. Tapi lamun urang pika sebeleun moal aya nu rek nawaran malah ngajauh. Bener Pot. Tah, urang mah sebagai makhluk Allah kudu diajar napak tilas kena diri seorang. Geus mere kewajiban naon ka batur urang. Di mana itu papatah teh datangna asalna? Ngaji atuh. Di saha? Ya, ieu Aya kiai di Cep Semar. tuh kuring bagor si bapak teh. Mere papadah unggul tapi dicokot ku kuringna mahal teh papadah teh. Bener Pot. Jadi karasa ku kuring ayeuna gitu. Yen kolot teh kitu teh jeung ilmu. Pot. Lamun urang diberi duit terus mah mikir-mikir. Tapi lamun diberi papatah amanah kada diri urang sing jadi pelajaran ke urang. Anda maraneh menang musibah keun jadikeun pelajaran. Ya. Rugi cenah urang keun bae da rugi bakal digantian ku Allah. Nu penting urang sadar kana diri urang. Bisi duit urang teh kajagatan. Bisi ladang duit urang teh haram. Bisi ladang duit itu menang nyareutkeun batur. Alhamdulillah. Dicokot di ku Allah, urang ulah amak kudu tapakur. Ya. Ulah nyalakeun batur we batur kade bisi urang nu salah. Sampai meh nyalakeun batur, salahkeun heula diri sorang ameh kabuka kasalahan batur. Kan urang geus nyaho kasalahan batur ulah digibahkeun. Geus cukup tong diomongkeun eta salah geus. Tong diturutan kalakuanana. Gitu hirup. Nah, maraneh balangsa kieu merukan siksaan lain jangan. Allah teh nguji. Jika derajatnya Potnya apa? Diberi miskin tetap ibadah teh ka Allah teh. Allahu Akbar. Tetap ngadoa teh ka Allah teh. Nya diuji ku Allah teh. Cenah ieu teguran tarimakeun da kusabab urang loba dosa. Bener Pot. Ya. Jadi keur kelas urang mah ku nasihat teguran di Allah. Ulah ngarasa diujian urang mah. Ya bener Pot. Ya, ujian mah kelas nabi. Kelas wali, kelas sahabat, eta ujian. Keur urang mah teguran. Dicarekan ku Allah. Bener Pot. Tarimakeun da urang yang salah. Ya. Pot. Lamun urang loba ngingetan kana kasalahan urang sorangan, insyaallah bakal benang jati diri urang sabenerna. Amin. Bener Pot. Tak kade jaga bibir pamajikan anjeun. Biwir teh itu masa karusak karena segala mun biwir pemajikan butut bakal ngaruksak karena ketatanan kulawarga. Tadi rek mereka salaki ku sabab biwir pemajikan butut pegat rezekina. Jadi kudu saimbang. Nah saimbang geus nyaho tadi teh yen pemajikan teh tulang rusuk urang
Lamun anak tulang rusuk urang teu saimbang teu sarua, mah meunang rezeki. Matak pamajikan kudu soleh. Salakina soleh. Diberi ku aluh. Bener Pak. Dede. Jadi orang teh salah nu mana itu salah kena diri seorang. Nah pamajikan kuring goreng berarti salah kuring ngadidikna. Itu. Nya. Ulahnya lah ke majikan aing mah goreng goreng sumut bisi ete urang dia teh salah ngadidik. Da lalaki mah halipah. Nya. Nya. Diciptakeun Adam teh jadi halipah di muka bumi. Anjeun ge kaasup halipah. Halipah keur sa? Keur anjeun keur anak pamajikan geus kawin. Keur kuring mah meureun halipahan diri sorangan meureun nya. Bujangan keneh nya. Lain kuring mah madahan, ieu mah urang silih elingan. Kuring lebah elingan sarua. Tolong. Ya. Jadi minta tolong orang ka pangeran. Robul Ijati, pangeran teh Allah Robul Ijati. Ngan hiji-hijina pangeran wajib disembah urang. Bener Pak. Ya, urang ulah mempat di ajaran Allah. Kamu musyrik mah teu meunang. Aduh, ya kiai teh ustaz cai. Tapi, Bismillahirrahmanirrahim. Sok. Alhamdulillah. Ngarokok ente ngarokok. Dara, Tara ngarokok. dara ngarokok teh boga. Iya tuh bawa ya kai mah. Heureuina we do ieu Ya ya mah. kai mah ya rokok ya. Hanya sekedar. Cap naon ieu tah? Alah ieu mah euy. Cap naon eta? Cek munyin nih munyin. bener. Onta. Cap on. Alah ieu udah supkeun heula kana pangsi mah. Sabab kiai teh ya geus ceramah di urang mangus. Sajan beres ya teh kaheula. Aku sing kabur gede ieu na tah. Oh. Ieu hadiahna. Ih, aduhkeun we. Bedakeun kasih bapak. Di mana tah duit? Transfer. Geus ceramah. Transfer. Ieu geus gede ieu. Kuring boga rekening koran. Ya tuh cocok. Duh, aing era itu baru gadut watir. Ka dibere engke teh. Tega guring mah narima lagi. Iya merong gini. Ngaracai dia. Jajak kumur kasiron. Aduh. Yang? Bejakeun hayang salah mana mah enggak. Dicatat ku Allah mana mah boga dua. Kan beda. Hayang teu. Namun asli Hayang teu. ya mau. Hayang diberi ku Allah gitu. Saya balbu ngomong deh sia dia. Pakai otak ya. Yang berpikir. Ulang wae. Kala yuk MC rek nyarita. Ya. Para hadirin, pemirsa, penonton, dan rekan-rekan semua. Barusan kita sudah mendengarkan tentang ceramah dari Al Ustadz Astra Jingga yang hadir dari Gunung. Semoga ceramah beliau menjadi manfaat, maslahat bagi kita semua. Amin. Wabillahi taufiq wal Punya aja hidayah. kita balik aing pasti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selanjutnya pemirsa nih Astra Jingga, Ustadz Astra Jingga mau ngambean topi na Anjing. copot topi na ambean topi na. Aduh, kumanya. Buka. Dambuannya kemana nih? Buka topi. Kurang aduh. Buka topi na ya Ustadz deta. Aman. Harum sih meremah. Atuh utah. Udah dah harum. Tinggi mah ongkek mal ya. Ake. Buan di situ. Lain. Engke balik ongkek gerak. Masya Allah, anjing bau. Aing, Allah. Aing, itu madu anjing aing. Geus aing enak. Ya, baunya. Bau kaslanun ya. Aduh. Cek urang ge pingsan. Ini jadi pren hunggul ya. Kayak masih minum kali ada ulin. Orang Ayo bot orangan orang ceramah. Keceraman. Orang ceramah naik kadang-kadang kayak mah. Jadi orang. Enak orang ceramah kamarane. Tapi kayak mana ceramah orang kadang-kadang. Oh, Ya orang kudu kieu kayak mah. Heeh. Kieu. Aing capek sumut anjing. Videonya. Nya. Nuhun geus ini guru. Heeh, nuhun potnya. Geus itu kopiana mana deh. Opiat. Aduh, ya keresek ya. Itu Coba usah di akun. Yo. Bang Joko nih lain. Saya nyepet deh. Aya si wala. Ini si wala langsung nyawa ya. Oh, tadi ka dieu boga nyaho urang ada Aing gitu. euy bagi dua ya mah. Oh, kan bae lah. Belah kali bari wala. Oh, berenya. Arunya wani euy. Oh, sok. Ada kudu bisa ceramah si lain si aing. Oh. Ngeligem bola aing loba.
Oh. Sarugeun lah. Dah. Yung nuhun salam ka bapaknya. Tetep neng gelis. Oh, sok atuh geus. Tetep kuring Gusti Bagja itu. Nya gelis cabageurnya soleh. Oh, alhamdulillah. Mudah-mudahan nengnya jodohna soleh gitu. Amin, amin. Itu nya gelis cabageun masyaallah. Anak saya teh. Anak guru. Oh, Alhamdulillah masyaallah didoakeun ku kuring. iya. Sing menang jodoh nu soleh. Amin, amin, amin. Nu bageus. Oh, Nyaah kolotna gitu nya. Rezekina sing ngalir. Amin, amin, amin. Utama sing bagja dunia akhirat. Amin. Oh, doa cepot ya atuh bener. Nengnya, amin atuh neng. Alhamdulillahirabbil alamin. Sakitu kabeh hatur. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La haula wala quwata illa billah. Azim. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.